warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abi sareng Rika bade angkat ka Jogja. Janten arurang duaan teh bade ngadamel vlog salami jalan-jalan di Jogja. Di Jogja teh arurang bade kuliner, bade ngobasinaon, bade belajar, pokoknya pokoknya nama pokoknya tolong yang vlog bakal rame dah. Ayeuna abi duaan aya di Ciamis, tempat istirahat itu di masjid naon sih? Masjid pokoknya mah Sari Manis tilu di Ciamis. Terus ayeuna bade ka dugi Ciamisnya baraha jaman deui badan dugi ka ke subuh dugi di Jogja. Antosan video salajeng. Wilajeng enjing-enjing. Ayeuna bidoan aya di Masjid Agung Kulon Progo. Tuh. Masjid Agung Kulon Progo. Jadi arurang tos geuteun acuk. Sangko acuk kelas. Terus ngalaksanakeun sholat subuh terus ayeuna bade ka resto ledok naon sih? Ledok resto. Bade sarapan. Bade emam enjing sampurasun ayeuna aya di lemah ledok baca tuh lemah ledok mama kuat buat Simon tuh udah buat vlog di atas video salajeng. Dadah beberapa Rasun sampai ayeuna nuju neda aremam di lemah ledok. Di video salajengna. Dadah. So you're still thinking of me just like Sampurasun sadayana. tadi arurang tos makan ria Mamam sasarangan di Lagok lemah Lagok resto. ayeuna aya ngajeng ka tempat anu salajengna Di nyaeta Tebing Breksi. Yeay. Di dia teh ieu teh karek tempat parkirna hukumnya anu lain mah aya di situ tapi cigana moal tapi nanti jadi arurang teh di dieu teh observasi non wae nu aya di dieu nah eta teh buatan manusia eta teh nang manusia atau nang alam fenomena alam arurang teh teh nuju observasi nah kelas TS mah nu naik gitu teh gini sakalewang observasi arurang teh salajengna dilanjut ke diteraskeun Brexit teh Oh, tadina teh salah geng tebing Breksi teh tadina laut saur atar saurna teh batuan tina laut dan batuan kapur. Nah, tina batuan kapur teh dijantenkeun kieu tempat wisata tempat wisata anu dijaga jeung heula dirusak. Hayu urang sasarengan ngajaga Ngajaga. keindahan alam jeung tempat pariwisata nu aya di Indonesia. Teh kitu bae saya dilanjutkeun di tempat salajeng. Dadah. Ih, tinggal mending saya kira di tebing Breksi. Yeay. Indahnya endahlah pemandangan. Jauh endahna alam ieu biasa nenangkeun hate. Jadi siga anu teu gaduh masalah. Nya Salah tengah jamin. tengah jamin sih tapi eta mah uih deui ka diri pribados. Dilajeng di video salajengna. Dadah.
Siap. Ayeuna ngaramean naik jeep. tapi breksi sahur nama tapi breksi teu sa ekstrim di Marapi. Sarang Isal, Sareng Abi aya di Candi Ijo tinggalnya. empa kumaha kesana pas ninggal candi ieu. Asa juga ninggal Candi Borobudur jeung Prambanan gitu soalnya sami tuh kararieu. Ngan bedana kan ka Borobudur jeung Prambanan mah teu kadang nganggo jeep. Nah kadi mah tadi teu breksi terus kadi teh nganggo jeep. Nah eta Dan ayeuna alurang atuh saya di lembur Candi Ijo. Ayeuna bukan Candi kepercayaan agama jantan ayeuna alurang atuh saya di lembur Candi Ijo. Kepercayaan agama Iya labet Candi Ijo anu hiji deui sapertos ieu sapertos aya anu paragi calik sareng patung sapi. Nyalah sapi mah pasti identiknya sarang Hindu sakitu. Jadi engke urang ulik-ulik deui naon we nu aya di Jogja. Sampurasun wilujeng sore. Sonten sadayana ayeuna arurang di Cakra Kembang. Tos dibak dina tos bade amang ka Malioboro. Bade jalan-jalan. Jengungi ayeuna abi 200 aya di Malioboro. Ayeuna abi bade amang shopping. Ieu teh Malioboro teh tempat pang-amangan di Yogyakarta anu paling diresep anu dipikaresep ku jalmi. mun angkat ka Jogja tong hilap amang ka Malioboro. Komo kami malam minggu resep jiga kitu. Komo ayeuna teh ka leresan aya acara naon namina teh sekatenan ka nama eta mah budaya orang Jawa jadi nya rame itu malam minggu ayeuna. Jeung ke pas arurang bade di naon di pasarna arurang bakal balanja barang-barang anu hargana teu patos awis janten sakitu wae pas di dieu mah ke urang Video di Malioboro ke distaskeun di video salajengna di tempat salajengna. Dadah. Wilujeng siang sadayana ayeuna abi duaan terus dugi ka mana Pak? Di Merapi Rapatur ayeuna abi aya di mana teh? Siga museum deui nya museum ini deui. Jadi arurang ayeuna bade kalebet heula ninggal di lebetna aya naon wae. Jadi hayu. Urang sasarengan. pakai flash oh Sepertos kieu eusina ciga miniatur dena
Rumah Sate Acan kenaan ku erupsi. Alat listrik dilarang maaf. Iya Petromak. Tas raksa. Habis sudah semua. Si oge saya oksigen. Lagi dong, kayak lihat. Dia alatnya juga saya. Sampurasun ya jeung santen arurangnya biduaan atau studi ka Malioboro tapi demi kapatiran tadinya tos papa untuk gerbang masuk Candi Borobudur tapi saurna ditutup janten agang teh janten lebat da waktuna teu kapujeng nya janten tadi mah saur ibu sareng bapak guru nya atos lah uih na teh kitu jadi arurang ayeuna uih deui ka beus ka Candi Borobudur jeung ieu teh acara anu kadua terakhirna di Resto Yunani saat itu santos oke dilajeng deui di ditu kangge penutupan. Terus asa beberapa kegiatan anu teu kabujeng di video direkam kumaji kaayaan anu teu mood kitu mun bahasa gaulna mah teu mood kanggo ngadamel vlog video jadi hapunten kuliah aya sabaraha tempat anu teu ka video.